lakon kieu naon eta hartina tina alhamdulillah keneh we kudu ngaturkeun nuhun ibu hajat sing hajat deui tatangga alhamdulillah ai dua poe mah moal kudu ngejo asal daek babantu bari jeung urang Islam mah usaha careraman Pak di Pangkajaya sebelah hiji sebelah kabeh teu gaboda ti salaki nyieun Bang Emok ujug-ujugna rogi hiji rogi kabeh anjur kabeh mun dieu moal aya wah mudah-mudahan ya dagang tanina kuliner wae sing dijabah kahayang tercapai kahayangna dimana syukuran ka Allah insyaallah mau bulan puasa nu kamari kana foto pisan ayeuna mudah-mudahan nu puasa jeung teu puasa da kabeh kahayang ka surga mudah-mudahan najan puasa ti beurang teu ngopi teu dah kabeh hate buruk jelas moal enanan kicau judes ka batur batal ku kitu wae. Mudah-mudahan percaya di dia kamu kuring resep ke pemuda sore kuring kadieu kata patasa meni orang tadi luhur kadieu sore mah kuring mun nu ieu jasana rada ganteng saeutik kocap desa berdekan sahijin jenenganna Abdul Sabul karke Gusti Abdul keur ibuna eta Dewi Fatimah nu leuwih putra Syekh Abdullah ta bangsa Sabir kaul karamat mulya eta ka wali gede aulia nu leuwih luhur karamata anu leuwih eta geus kamasuk pisan karamata kudu anu kacarita samirin kawangan bibi sahiji kata bibi Ti pertama aya wali wahai para jamaah geus pernah ningali encan jelema ngawujud jadi wali pernah nempon can hayang nempo buktikeun jeung kuring ngajina ya ngalaman jadi wali kok sombong amat anak pamajikan awewe aya jodona ieu bapak wali bener ieu bapak wali mah ayeuna aya bibi di awak kurang 10 potong imul aya genep di awak kurang mamang di awak kurang aya 2 nu mana mamang di awak kurang dina tuur mamang kokan aya 2 di awak kurang di mana wali kanan kiri wali kan bibi tah 2 sok aya pas salia paham ya ngan mudah-mudahan di dieu mah moal aya ulah ngarobah sikap turunan-turunan para ulama di dieu sok loba kuring pernah ngariung Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim kuring ieu amat ieu aya deui la ilaha illallah la ilaha illallah kudu aya naon ieu aya ayeuna eta aliran nu kitu aya ngan urang mah ulah mawa aliran batur aliran inung bapak urang bae Siti Aisyah karamat eta bener si Abdullah sadaya putra Kangjeng sakira di wongkon desa Jaelan alolona banget pisan ojan anta turun kaum-kaum pada susah kabalangsak dometa cai KBP dan adaru nada cai kau tiawide kau kepada kamu aduh anak beta di kebol bae susana terangkung-langkung tuluy kau pada indit kajurang desa jan kabeh kumpung adesan ka Siti Aisyah rek nyunkeun kalau yakin nyunkeun turun ibarat di imah orang rokok teboga kopi teboga cicing wae kadang-kadang pasea jeung pamajikan nek nguluyur kanu Pak Amil sugan we boga berkat hakikat geus lamun kamu teu disyariatan jelas moal datang sorangan aya pantun nini kokodaan tarekan ku incun arti entah eta kopi man aya kalawari baragulaan man aya sakaliajang baluna tengdut tutiteng berarti nu maca can jajaran kopi ka dieu
Komo engke iklan. Kopi aya bolu mun aya dama. Aya ada iklan. Rokok jaring. Seleranya mantap. Rokok jaring. Iklan. Menang seri kuring rada ngabodor saeutik cisada teu meunang kate mong huntu. Bisa teh. Oh, kos di kanan teh. Sebut ngirim tukangan aing da batur mah. Menang seri teman cisada teu meunang kate mong huntu. Tak kos mah di kanan. Dikacak-kacak nyampak si desa keting itu kalau lundukan yang gaduh kesusah gede saya kan minum lajar indit lungsur ka bulanan nada kayak aku nadakeun pananganana musabtana kayak widi tak kitu lahiranana. Wah di hitungan aing kudu ka mana ayeuna malam minggu jinggu ngaji di malam minggu kudu ka mana kalau kok tangkil pan alhamdulillah kuring kapanggih jeung urang dieu hakikat ngesemrak tanpa di syariatan mata kudu paraja karena syariat insyaallah bahan boga hakikat mangkana di nu hajatna sok loba rorongkong jelema ulah gagaba ayeuna ngaji di malam minggunya sok aya rorongkong jelema buktikeun ulah jawab jeruk kamu tuh dirokong malatan sorangan pada mah eta nangan jelema haresek ngaji diri teh ieu dada ieu esek nangan jelema teh pangeran longkong asih muga Gusti maparin hujan nu mawi usaptana teh muga Gusti anu agung mugia maparinan cai ti nyaten teu tuluhur teh turun gedena kabina-bina nyaeta karamata istri kakasihan sukma kabeh kaum suka zaman bismillahirrahmanirrahim tatangga beunghar alhamdulillah tatangga loba duitna alhamdulillah barang ayeuna mah fitnah we jeung suujon eta kudu alhamdulillah tuluy pada ti Siti Aisyah sangason dan gede teh eta kitu na masuk ka rahmat istri leuwih makul bisa eta doa kota Siti Aisyah disebutkan seren carios Nyai Aisyah menunggu jaipongan salaku ya bismillah salapan keluar ke alam dunia karena dua sapotong hiji bismillahirrahmanirrahim saha eta indung jeung bapak dua bismillahirrahmanirrahim saeta guru jeung dukun anu sapotongan nyaho teh bismillah henteu hayang nyaho tanyakeun ka sinen pan ka sinen sok lagu kemanggadung bismillah witan manggung sapotong pan saeta bismillah salapan di diri urang keluar ka urang karak dua sapot hiji bismillahirrahmanirrahim saha eta indung jeung bapak dua bismillahirrahmanirrahim eta guru jeung dukun nu sapotong ayeuna di sinen taraha pos babadian salagu urang-urang nyantai we tapi ka jam 3 oke kuring mah jadi atau malabur baru hadir lagi aku naon cenah jum maneh belum maca somake anal maaf ieu silokan dihanap lamak tengah kapok lamak deui di sarean kurang tibarakan ayat jagama kurang bahan ku angel laguna di tengah imah ngadepat di luluku samping kebat dunya mangan sakolepat nulangeun mah di akhirat bahan ngagantian angel hiji hanap teuing tah tadi mana HS gitu cenah ieu teh siloka ke urang kareuwas di alam dunya aya 3 mantak awewe serat 3 sieun ku kabeh
hiji nyebut kaula terima nikah lobat nu ngaku. Kadua nyekel mik sapeker kajen bisa ngomong teu biasa ngagibri. Katilu di kantor polisi mantak kaluas di alam dunia aya til eleh nage kuno tilu dina tilu nyokotna urang mah nu mantak sok loba kana kamari jadi santri kana kamari jadi kiai ya haram itu batal. Jadi santri jadi kiai kana kamari nyawa kana jam 2 kana alif jeung ain geus dipake kana kapanatikan ujung-ujungna diewaan kuno bodoh. Ai kuring mah beda. Halo, maaf keur ang intisari. Mangga. Aing mah ieu sepi teh. Ulah eta jelema keur salah dijawab kudu ngarti bikin bobok deuketan cenah bener. Karak kamari. Geus ieu haram itu batal. Maka kuring aya nu kitu daging anjing haram, daging bagong haram. Pak Kiai, imah Kiai nu mana ieu? Imah aing nu ieu, ai haram di mana imahna? Teu bisa ngajawab teu. Aya imah haram oge. Ayeuna carios deui sapul kudu mulia keur murah kali keneh ku kurang ngaos Quran ngan sakedah pantelila Quran nu 30 juz sadayana apa ditalar jeung guru ngaos fikih jeung sagala kitab-kitab guruna ulama anu kasebut jeung aya di guruna Abdul Qadir Abu Said Barok geseri ramana teh maju eta bangsana Abdul Qadir jalan ngaos kitab hadis Rasul ka ulama gede pisan jangan Abi Thalib keur ibarat di guruna loba balik di pasantren cicing we di iman di mana namahanana eta ilmu urang ibarat bedog dibawa unggal poe dipake unggal poe di asatara ulah ku wajana beusina ke karatan hayu para santri balik di pondok teh hayu kudu daek ngariung kudu daek ngadekeun ka para alim ulama insyaallah bahan namahan urang terbeda orang menang mas santren cicing wae di imah teu dibiarkeun terbeda orang rumah tangga 3 bulan we teu balik mah teu dicaplak ku pamajikan teu aya bedana ilmu urang oge anu hiji sa Muhammad dasar bagi guruna teh Abu Naim Mauli Abu Qasim Putra Ahmad eta bahasa keriu sa guruna ilmi adab sorot nahu deui dan kita walapia gebuku kita mantek kita lugo Jakaria Yahya putra nu kasebut nyata se Jakaria ari bangsana tabidin jeung eta asup sahabat kudu asup kabeh jadi kiai asup gaul asup menpilih ku urang mana nu kira-kira nyelametkeun jeung nyelakakeun teu beda urang omongan urang jeung nincak urang sameme ditincak irikan heula beuting matai hayam jeung susuran ucapan urang eta aya bedana sameme diucapkeun ka batur pikir heula ku urang ngeunaheun moal aing mun diomong kitu teu ulah sok pribasan dah ulah didenge omong kitu bohong aya torek mah jeung ngamadenge ulah dipake enak mati balik Pak bareto malamun hayang ngising teh ti imah kaluar enu mah ti luar ka imah bareto mah anake kumaha kolot enu mah kolot kumaha anak jadi itu mah makanya kuring boga lagu anyar tina wacaan 135 juta penduduk Pangkal Jaya Lurah Opi RW Aceh RT Ikam Amil isaksieun ka pamajikan heueuh mantak di dia aya Pak Amir aya Ibu Am sok icik ibu nggak pamajikan Pak Amir kan maot mengkawewe sok alhamdulillah sing kadenya ngablasan nu maot awe teh perlu nu ngablasan teh awewe di man awewe teh mah
Mantap kuring mah geus titip-titipan ka anak incuk pamajikan oleh hiji deui di mana maot mung disolatkeun. Mung, jadi sok disolatkeun tara nu maot. Sugan aya mah disolatkeun mah teh nyukruk Pak. Paling disolatan. Eta tamu eta musim bangsana kuramatu rimpinte guruna serwagung tiri jangan tarekat jeung Abdul Qadir ngarabil mung tata krama ngalapil mari kota ka imam ka di guruna kabul saya nubarok majumi bangsa luhung nyakalinya gugur tiri teh pagi campur jang para aulia mantap kuring maaf ikan wacaan hampura laguna lain deui boro-boro ku guru diajar ge hanteu dendam doang Pak can aya imah di temok can aya camat masih kene kemantren ilu ngariung dalapar beuteng ai HS kuring di juru narongam ai cokeun dieu hudangus malah labur ngariung Pak dendam kuring ku guru ai kana wacan ieu para maaf ku guru hanteu diajar komo tapi ku hayang bener alhamdulillah ayeuna mantak alhamdulillah tina dendam ingat kuring kopiah tara resort pajar pinter ngadoa wayana ceng kan ieu nek dibuat di sawah pangadoaankeun hayang bener eusina dedengan kuring ki demi Allah teu bisa ngadoa alah sahayu cenah aing hayang bener eusina menang seueur kudu ngadoa teu bisa banyak kudu dikebot ku cepok-cepok aing bae eta aki galak akitu urang bisa ngadoa di dieu kualitasnya aing mingkin galak bae ngadoa urang Al-Fatihah cek kuring Al-Fatihah asa 4 kali asa 5 kali eta ya dina hamil uing lila hamil lila di mana uruna ya hamil leuh kana beungeutkeun kan oh kieu ujung-ujung nama bisa nama uing maaf sok aya ngariung buru-buru ilo roti ilo roti mantak ai ku mineng mah lancar tapi ka ayeuna doa nu aya guruna jarang dipakena doa nu guruna pang mineng dipakena doa nu guru jarang dipake aya dipake keur ngariung Allahumma inni as'aluka salamatan bener teh doa nu guruna minang dipake kabogoh aing dikawin didoakeun sih ulah bener pan eueuh guruna eta nu kitu nu mantap kuring sok ngasarewa sok aya kiai datang ka imah kamari aya kasus kiai jangan paniisan kanu kuring aya cek kuring kiai paniisan manang meuli 1.600.000 nu mana tuku kulkas ya dibuktikan kuring mah kunaon sok katerlaluan teuing ewa kana setan ya untung setan bijaksana lamun teu bijaksana bahaya pusing saeutik setan sewa saeutik setan lamun teu bijaksana pan saja kekai nu mantak awas ulah ewak moal aya kiai jeung kita belum eueuh setan cokot teh mana auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim kitab Quran ngayapak timu di alam dunya maut ka alam kubur jeung setan deui bae eta ngaji Yasin alam ahad ilaikum ya bani adam ala tabudu syaiton tuh untung setan bijaksana uing mah minang dibere rokok ku setan wah buktikan banyak aja babaturan geus teu aneh bahasa setan ka mana wae sia teu mangi ciciku hata rokok sabungkus berarti setan mere rokok kawin itu aja gue mah aja ya aduh saya sedih gue kemajikan gue dua lato-lato uing mungkin kemarin si itu mah nyebut kanyutan memiliki kau lato-lato ini mah tina batur mereka memang sakawe ulah amalah anu ngadiguran sakawe
kuli karomatullah sakabe para ulama kami pada karunaman saha nu ganti guru dume guru raga suapat cak sakabe taya deui ngan Abdul Qadir Jailan tatong turutan bapak tukang maling anak sing bisa mal, bapak tukang ngaji anak sing bisa ngad, bapak tukang jaipongan belat siak bisa mantak uing anak dibawa ke kadi sangka nurutan tubuh orang da umur teh atuh nama gejala umur teh tapi kadua maut penyakit lambang tina paru-paru dibalikkan penyakit itu rupa-rupa penyakit aja tina paru-paru balikin rupa-rupa penyakit itu uing mah penyakit kemarin kita buatan lambang lin berarti ada yang bisa dipertanggung eta bakal gantian renanggeus kalangkungan tina bangsa aulia nu jadi wali punjul di jerona gara Bagdad tuluy bae Abdul Qadir dijenengkeun di madrasah ieu lampah kuring kamari mudah-mudahan orang dia singabogaan pangkat nu taya urutna pangkat naon nu taya urutna bulan haji telah tiba lagi menunaikan ibadah panggilan Baitullah tanah suci Mekah tercinta surga bunga raga mudah-mudahan pangkat nu taya urutna pangkat haji boro-boro juru ka Mekah lieu ku hareup taya sanajan harta bana perlu dijuru bana dipanto ngalaya di tanah imah taya nasib moal mampu alhamdulillah kuring lain hukum karma terima kasih karma nu ngahukum genep pasang cenah leungit wae ingat kuring kurang marogan cenah aki cenah lidi teh del matu tanya mantak alhamdulillah orang di sadayana sin aya nasib berangkat ke tanah suci insya Allah mun hemat jarang dipake bisi keur uli make kopiah haji ku teu pantes kopiah hideungeunam jaipongan asup di kantongan wae kopiah mah kopiah bodas mah mudah-mudahan syariat doa pandoa beribadah pada hakikat Allah subhanahu wa ta'ala dina wajibku malam minggu sing loba urang di ka tanah suci amin ya rabbal alamin nasib anu kuat mantap mudah-mudahan detail pangkat nu taya urutna pangkat haji jelas di haji teh lain hukum karma si karma nu ngahukum kurang madog kenal kuring balik ngeker entak alhamdulillah ingat kurang madogan senal lilit jadi mana ngaku di bawah mama jeung naon ka dosa-dosa balik nyeker ka ieu di Mekah loba nu mere duit menteu salah 90 real tadi tukeurkeun jeung balai Indonesia ka bawah 8 juta duit di Mekah kalau kamu menang duit di dieuna urang bager kade awas ka yatim ulah para roho mulai tahu itu yatim jangan ieu entong yatim ya duit 10.000 mun bapak doakeun maaf terjadi ibadahna aya harus 10.000 minta doa bere mah bere we jeung jajan sok loba aya mere ka yatim minta doana cekerah nak budak yatim aya 10.000 minta doa maaf teu aya ibadahan eta mah da minta doa harita jadi kagantian kudu negara apa adalah sakabe para guguru anu pada kumpul sakabe pada guruna kabeh pada sukati udunan ieu madrasah bikin muluk tempat ngaos bikin jemaah di negara Bagdad loba nu pada guguru ngaji Quran sareng kita barakana Abdul Qadir muluk dina negara Bagdad dina waktu teh hijrah jeung Nabi Muhammad eta hitunganna hijrah 500 tahun yang 28 Abdul Qadir jangan harita di negeri Bagdad basana kalakan tenembang berapilua abang semuede itu sona 57 tahun mangsanya madrasah loba pisan
ngadehesan kamadosa geus ngadehes kamadosa bilih bisi kuring nek ngelingkeun jeung nawaran lamun nek ngaderah awak mangga kutina mancing teh ngan titip berat ulah ngaran palsu bantah kuring di dieu bisi anu reuna sing berkah salamet mun gubrak anak lalaki meh petong di ngaranan kunaon para rumah lah gubrak kalalunya jeung bapak punya anak kan jadi anak Muhammad Allah ibarat awet umurah hideung gaul jek aspal lieur kawinna mantap tong di ngaranan anak lalaki mah keun kenging sorangan ieu bere kuing ngaranna